Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng biasa we para mitra sadaya. Dongeng enteng mung saukur hiburan para wargi. Mangga wilujeng ngadangukeun, mangga unggal dinten para wargi nyangakeun carios nyambung anu judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Upami teu lepat mah dongeng teh parantos dugi kanalika si gelap penak sareng Burhan. Diterangin para mitra sadaya. Yen Burhan teh atanapi si gelap teh sarasna musuhna Burhan. Kumargi guruna Burhan anu katelah si botak teh musuhna si gelap. Ieu janten patuh krieut teh para mitra. Wilujeng ngadangukeun ka sadayana mangga nyangat. Para mitra anu mulia, cobat perlampahanana si gelap jeung Burhan. Duanana laleumpang mapai-mapai sisi walungan ngajugjug huluna, si gelap ari leumpang biasa nama jedet jiga kaku. Lantaran kudu aclog-aclogan ku suku sabeula. Katempona ku Burhan para mitra bet asara regen. Milumang capekeun, milumang risikeun padahal pikeun si gelap mah teu jadi pasualan, sabab geus kitu biasana. Dua jalma nu lumampah tengah peuting teh disaksian ku bentang-bentang nu baranang di langit. Cek rarasaan maneh nama nu lumampah kitu teh nganduaan we disangkana nu sejen mah keur tali berasare di imahna masing-masing. Paling-paling pating kalayang di negara impian. Tapi sangkaan Burhan jeung si gelap salah sabab di sisi pasir tonggoheun eta walungan. Aya dua jalma sarua keur pating kurumui di nubala. Kukurbutan dina sela-sela rumpun saliara jeung harenong peuting. Lamun kabeneran kaciriti kajauhan tangtu bakal disangka dua bagong keur neangan hatane. Lantaran pating rarigi gerupana hideung, katurug-turug dina kaayaan tengah peuting tur dileuweung, eta dua jalma kayalian Iwati Supala jeung Mang Roda. Duanana geus terepi ka palebah dinya, maranehanana keur nyusul-nyusul musuhna dina kaayaan kitu pok Mang Roda nanya ka Supala. Yang kudu ka mana urang teh justru ieu? Nanyak terus ka tonggoh kitu saat aya hartina lantaran tembusna ka leuweung tutupan itu teh jadi mustahil sidaga suni lumpat kadinya. Ari ka kaler mapai walungan, apaan berasna ka api lemuran nu rame. Pan sedeng sinaga suni masuk cicing di Nusaruni. Cing-cing kumaha Mamang Ujang? Mang rada bingung yang hareupanana, ceuk Mang Roda. Bari reg leumpang nangaraneg heula. Pok Supala ngajawab, ari ceuk pamikir kuring mah kieu Mang. Katongoh leuweung tutupan si Nagasuni moal kadinya. Ka kaler pilemburan si Nagasuni moal kadinya. Jadi pilihkeun teh ngan dua jurusan. Lainna pilih we hiji, dua di antara dua jurusan. Pokona mah pilih hiji di antara dua jurusan kamana nu sakira cocok jeung pikiran Mang Roda. Datang tu ka kidul Jang. Lantaran ai kawetan mah moal jigana moal sabab apaan si Nagasuni mah daerah kakawasaana teh Ciloa Kembar. Sedengkeun Ciloa Kembar teh aya di kidul, jadi nurutkeun hitungan mah Mang teh ura nuturun ituran Mang kitu nya. Urang teh kudu susule ka kidul. Kumaha Ujang satuju teu? Tah, satuju kitu Mang. Tapi apaan ka kidul mah kudu nyorang gawir cadas nunang tawing Mang. Piraku urang kudu gugurawilan mah. Temal Supala nyaritana kitu bari ngareret ka beulah kidul. Memang didinya moal ayam bisa disorang lantaran gawirna gurawes pisan. Mangkaning suku Supala tepati ajeg raheut dina bitis karasa meni nyeriken. Teu kudu bingung perkara jalan mah teu kudu langsung ka dinya Jang. Urang kawetan we heula malibir. Lamun geus manggi jalan nu rada halus jeung bawari disorangna kakara urang mali ka kidul. Kitu tah? Oh, nya bener-bener. Malah taya sora caina guruh Mang. Tangtu eta sora cai teh di walungan. Ari Mang Roda apaan teu? Walungan naon kira-kirana eta teh Mang? Tema Supala bari dengdek ngadedengekeun sora cai walungan nu ngaguru. Kulantaran rada jauh keneh sorana rada les-lesan kabawa ku angin, tapi ku Mang Roda ge kadengieun malah pok ngajawab. Namun teu salah. Eta teh walungan Cipancar Jang, sabab bareto waktu mangkeur aktif ngagarong kungsi ngaliwat ka daerah dieu. Ari kitu ge kumaha Jang apaan? Jauh walungan teh. Keun Jang, Mang. Keun. Ayeuna mah urang susul ka dinya lah. Lamun geus nepi ka walungan sugan memang pijalane nu rada babari di sorangna.
Jabat itu di daerah urang mah lolobana cai walungan teh ngocorna ti kidul ka kaler. Jadi upama urang teh nyasab, urang teh mapai walungan kagirangkeun. Tah kitu rencana kuring teh mang, kumaha ceuk mang? Tetela, bodoh mang teh, bener usul ujang malah. Yuk atuh urang kadinya. Sahanunya ho si Naga Sumi teh ngaliwatna ka badinya, ceuk Mang Roda terus lempang muru ka beulah wetan. Lempang nurugtug mudun terus dituturkeun ku Supala. Bekila beki deukeut kawalungan sorat cai nu ngaguruh kadenge beki atra tetela. Malah tungtung nama srog ka sisi walungan reg Mang Roda ngaraneg heula lempangna. Terus ngareret ka Supala sarta pok nyarita. Oh, Dem Supala. Kumaha saterusna ieu teh? Narek langsung mengko ka kidul ti dia cawa-cawa mun tah heula. Cek Mang Roda bari neuteut. Urang geureun heula mang lantaran rahit kuring karasa deui ieu. Jeung rek diganti heula bengkerna ngarah teu kacayan. Sok neangan tempat jeung rada menumerna. Tema Supala rarat reret neangan batu nu rada lempar. Ari Mang Roda pok ngajawab bari luncat kana batu. Ieu tuturkeun Mang Jang. Tuh di ditu aya batu rada gede tuh, lempar tuh. Cek Mang Roda terus leluncatan dina batu-batu. Anu teu kakeun ku cai teu lila cileng-cileng Supala ge nuturkeun. Ari Mang Roda geus tepi ti heula gek diuk. Terus sukuna disanghunjarkeun bari diurutan. Lantaran tetela karasa pargel urut lempang nanyak mudun. Teu lila gek Supala diuk digireun Mang Roda sarta pok nyarita bari ngarampaan bitis anu tatu. Mang Roda mawa kayu api henteu Mang? Sing hurungkeun tah Mang. Ngarah rada caang kuring hayang nempo anu raheut. Naha kaluar getih atawa henteu? Tema Supala rada muringis. Wah, tong salempang Jang. Lantaran mama tukang udut ye. Jadi salilana teh teu boleh mawa paneker, sing urang hurungkeun nya. Cik Mang Roda terus ngahurungkeun panekerna. Cekes hurung. Tapi pas pareum deui lantaran katebak angin, pok Mang Roda nyarita deui. Wah, moal aya gunana da gede angin Jang, kudu kumaha carana nya. Tong kaeleh atuh Mang, neangan rang-rang nu garing. Terus duduk di dieu. Dah lalega ye sok gancangan Mang. Bener Jang. Keke urang sekalian siluru ngarah teu tiris-tiringnya. Kedaguan sigedeng Jang. Temal Mang Roda cileng manehna teh luluncatan. Terus dodongkoan di sisi walungan neangan jukut anu garing. Jeung regang-regang nu gararing teu kungsi lila. Geus meunang satangkeupan dibawa kana batu deukeut Supala. Gancang ku Mang Roda diduruk teu lila gur seuneu hurung meni ngababela. Brai caang gancang Supala ngilikan raheutna barang breh tetela getihna kaluar deui menuju sigana kateken waktu keur luluncatan pok Supala nyarita. Aduh, tetela mang kaluar deui getih teh. Mun dibawa tarung mah mata kripuh teh Mang. Tema Supala bari terus ngalaan totopong jimat warisan ti Aki Banyuwening. Geus kitu rek dipake ngabengker bitisna anu tatu cep ngadak-ngadak karasa tiis. Perih nu tadinya nyautan ngadak-ngadak leungit teu karasa deui. Supala ngarasa kaget lantaran waktu keur ngabengker bitisna. Mang Roda teu kadenge nyarita gancang direret barang breh teh katempo Mang Roda keur dorongkoan. Bari neges-neges ke batu anu kacaangan ku seuneu durukan. Nempok kitu pok Supala nanya. Mang Roda, nempoan naon Mang teh mijigan nu pogot kitu? Mang ilmu aneh Mang? Supala terus nyamperkeun ka Mang Roda. Bener Jang. Mang ilmu aneh Mang teh Jang tuh tinggal itu. Dina ieu batu loba tapak maniledug. Balaya kuntung rokok daun kaung segala rupa itu. Nidik kana tabak-tabak nama jiga anyar keneh Jang. Sababaraha seuk keneh geura sok sidik-sidik ujang. Ceuk Mang Roda bari nunjuk tapak-tapak nu ledug. Lantaran tete lapisan Mang Roda jeung Supala teh areureun dina batu urut Sigelap jeung Burhan. Pok Supala ngajawab. Wah, moal salah deui Mang. Tangtu ieu teh tapak si Naga Suni. Ieu urang susul. Ulah lobang micin waktu bisi kaburu jauh manten. Iya di ujang. Susul teh susul ka mana atuh apaan teu puguh ingitna ka kaler atau ka kidul? Ceuk Mang Roda bari moloho. Ih, nah Mang Roda bet jadi kitu geuning. Apaan tadi geus asak badami yen urang trek nyusul ka tebeh kidul? Yuk urang sarusul. Tema Supala cileng-cileng luncat meni jojorelatan.
Pugung Mang Roda coloho kalawan teu mikir deui celeng Mang Roda ge nuturkeun terus duanana leluncatan mapai-mapai walungan. Duanana nuju ka kidul sajalan jeung si gelap beuki lila beuki jauh tungtungna las teu kada katempo deui lantaran kahalangan ku tatangkala nu beuki kerep. Kaayaan beuki poek bae tapi sok sanajan poek Mang Roda masih kena bisa nuturkeun supala nu lumpat di heula. Kaayaan para mitra sadaya beuki lila beuki poek. Angin peuting geus mimiti karasa tiis nembus kana sumsum balung. Beulah wetan cenah pajar geus mimiti naek cahaya burahay beureum. Oreng teh geus janari leutik. Malah hayam leuweung geus mimiti kadenge aya nu kongkorongo. Lila-lila brai poek peuting teh nyingrai. Tungtungna brai caang manuk-manuk geus recet di sada. Gunung-gunung pating puyudun disimbutan ku pepedut tiga tintiris. Cai ibun anu ngagarendang dina daunan nuntutanna pating keret celak kana tani. Dina wanci kitu teh biasana majal-jalma pating kurungkut. Lantaran tiris tapi beda deui jeung kaayaan supala katut Mang Roda. Harita teh pating kunceng his ka hiji mumunggang. Sakujur awak bulaeran ku kesang dada kaciri turun naik. Hari napas ngahegak menireng hapranjung. Telila pok Mang Roda ngamimitian nyarita bari haheho. Yang urang tamat sabeuting lulumbatan budak musuh jang. Aduh, kekuat mang mah tapi ngan ukur kabang dicabakna ngumpulnya. Aduh kumaha lamun geus kieu jang. Cek Mang Roda bari barasat muka bajuna. Terus dipake nyusutatan kesang padahal harita teh isuk keneh pisan. Panon poe oge can bijil nu sejen mah disararung keneh meureun. Ari Mang Roda mah kalah ka dibuligir bari ngoprot ku kesang. Supala pok ngajawab semuku mandear lantaran teu mawa hasil. Alah. Teuing ngatumang tapi urang deureuh heula di dieu lah. Hitung-hitung nungguan nyingraina pepedut anu nyemutan gunung. Tangke lamun geus rada beurang tangtu ti dieu teh bisa awas ka mana-mana. Lantaran tempatna luhur. Tu geuning walungan urut nu diliwatan ku urang oge. Kaciri ngelembeng tapi can jelas lantaran kahalangan ku pepedut. Cek supala bari nunjuk ka lebak. Ari Mang Roda pok nyarita deui. Nya bener jang. Mah, sing urang henteu purang ti dieu nya. Sanu nyahong ke bakal katempo aya nu leumpang. Kutu gerajol ge panon poe lah. Ngaraburu caang ye. Cek Mang Roda bari nutup ka tebeh wetan. Harita kaayaan beuki caang bae ti beulah wetan geus ngelemeng beureum. Tanda panon poe tareh bijil. Telila pecenghul aya nu bijil horeng panon poe nurupana beureum keneh meuni burahay. Cahaya can nepi ka Mang Roda beuki lila beuki luhur. Sarta katempona buleud lir balon beureum cocoan budak. Ku Mang Roda mah bubuhan cicing di tempat nu luhur panon poe teh katarapisan keur norojolna mutuh mata kelar jeung mata kuahas. Da eta we supala jeung Mang Roda meuni teu ngiceup-ngiceup ngabandungan nu kakaramet cenghul teh. Duanana carolohok bae jika nu hayang sidik pisan kana rupana panon poe. Sabab ari geus luhur mah ara kuat neuteut. Telila berai puncak gunung nu dicicingan ku supala jeung Mang Roda geus mimiti kacaangan ku poe. Ku panon poe nu beureum keneh. Geus kitu buriak pepedut teh nyingrai terus ngaleungit teuing ka mana leosna. Supala jeung Mang Roda meuni ampir bareng ngararenghap narik napas panjang. Telila pok supala nyarita. Alhamdulillah caang geuning Mang Roda. Sok geura gunakeun ti tingalian teh Mang Roda ngawaskeun ka kaler jeung ka wetan, ari kuring rek ngawaskeun ka kidul jeung ka kulon. Sok Mang laksanakeun. Ih, Mang mah tadi ge hayo we ngawaskeun ka lebak jang, tapi lebeng teu katempo naon-naon. Jabat ti manuk jeung bajing nu kakara kaluar tina sayangna. Meureun kitu ge da peda isuk-isuk we. Cik Mang Roda bari ngawaskeun hiji heulang. Anu kakara hudang. Tapi geus disameran ku saeran jigana bae manuk saeran teh keheuleun ka heulang, pedah anakna sok dihakan ku heulang. Ari supala teu nyarita deui. Manehna anteng we ngawaskeun ka lebak susuganan aya nu keur leumpang di sisi gunung. Unggal aya nu oyag sok terus disidik-sidik. Unggal aya nu ngajentul hideung sok terus diteuteut. Telila breh supala nempo dua jalma keur laleumpang dina lamping gunung. Leumpangna ku kurubutan di nu bala. Bari ngabubat babit bedog nyacar jajalaneun ngarah teu hese teuing. Tapi supala can waka geruh terus we diteuteub sangkan yakin pisan.
sakabeh kakuatan nu aya dina panon dikerahkeun sangkan bisa sidik kanu keur diintip. Heuleut sawatara waktu pecenghul dua jalma teh leumpang kanu radang legla. Atuh breh tangtungan katara kalawan jelas. Seakeut isu pala ngadak-ngadak panas. Lantaran jelas pisan jelema nu keur diintip teh suku nangan hiji sok sanyajan teu sidik pisan, tapi yakin lantaran anu saurang deui mah kacili sukuna jejeg pok supala nyarita. Mang Roda, tu aya dua jelema mang. Tinggal itu sok teges-teges si Nagasuni atawa lain. Ari nurutkeun tetempoan kuring mah yakin si Nagasuni. Cek supala bari tetep ari panonna mah neuteub kanu duaan. Pok Mang Roda ngajawab bari malikeun awakna. Mana jang? Kade salah nempo buat ing monyet anu kakara hudang. Mereka cai meureun barwa anu henteu jang. Cek Mang Supala. Terus manehna ngilu ngawaskeun kanu dituduhkeun ku Supala. Wah, Mang Roda masuk aya aya wae. Tempo sing sidik atuh. Manusia atawa monyet? Tutu nu nangtung deket batu anu suku nangan hiji. Anu hiji deui mamawa iteuk tigana situ. Tempo heula atuh sok kadinya sing telak mang. Sok sing telak kadinya nempona. Babaging nu kitu bajang. Orang tining sieunana manuk anu kitu mah. Apaan babaging suku nangan hiji. Sok ngacapruk wae Mang Roda mah. Piraku nyen babaging di leuweung kieu. Apaan biasana ge di sawah di huma babaging mah. Ari nyen babaging di dinya naon gunana? Apaan kebon balak kacida teh. Oh nya tapi nah cari cing wae jang beureun marayu ai nya jelema mah. Babaging jang babaging. Ih ku keukeuh Mang Roda mah. Eta teh katara ari leuweung sok mang pergi. Cigana tarapeun tuh. Ari nu tadi kukurubutan di bala teh sieuna mah eta. Ai tadi nu di mana jang? Di Palebadi tuh di Lebak mapai nu rada lego. Di ditu. Atuh meureun kaliwatan ku urang tadi teh meureunnya. Tapi na teu kapanggihnya jang haes di walungan kitu. Cek Mang Roda jiga nu haneueul. Lantaran memang hari teh Supala jeung Mang Roda ngaliwat ka palebah nu dituduhkeun ku Supala. Nya jigana memang tetela urang bodoh. Kalah kebat we mapai-mapai walungan teh nyaho musuh kaliwat. Yeuh urang susul Mang Roda. Tema Supala bari jung nangtung sarta singkil sagala dipageuhan. Nyusul mah gampang jang tapi kudu yakin heula. Nah itu teh bener manusia. Kemah hayang nyaho heula usikna. Aduh, sok kararese Mang Roda mah. Kajeun lah teu percaya ka kuring mah. Kuring hayang buru-buru tarung. Rek ini tahina keneh. Tema Supala nyarita kitu bari deregdeg lumpat. Tinolih ka Mang Roda. Puguh Mang Roda rada reuwaseun pok ngomong galaunan. Boa jeung Supala benu ieu cilaka ieu. Cek Mang Roda bari deregdeg para mitra lumpat nuturkeun Supala. Dahan-dahan leutik nu gararing ting peletok parotong katinca ku Mang Roda. Ari baju nu tadi dilaan can kabul dipake deui. Dikeukeupeul we jiga budak nu tas mandi di walungan. Saterusna mah Supala jeung Mang Roda pating kurubut lulumpatan di nu bala. Sakapeung luncat ngajelengan rungku nu handap. Tapi sakapeung mah kudu dongko moncor ka handapeun rungku nu luhur. Malah para mitra sadaya kapaksa kudu ngalugas bedog sagala. Terus dipake naratas jalan rang-rang nu laleutik pating belewar kasabat ku bedog Supala. Nu dibubat babit bari lumpat. Ari Mang Roda lumpat paneuri. Gampang cenah lantaran tinggal nyorang urut ngaliwatna Supala. Ari nurek dijoragna para mitra sadaya memang bener si Gelap jeung Burhan. Nu disangka supuk ku Supala mah tetep we Nagasuni jeung Incuna. Harita keur areureun bari nyiseup hawa pagunungan anu matak seger. Katambah-tambah panon poe keur meujeuh haneut moyan. Beuki lila teh beuki nikmat karasana. Burhan para mitra harita teh panona memang seukeut breh ku manehna katempo anu lulumpatan nuju ka manehna. Gancang manehna nyarita bari hariweus-weus. Mang Naga, aya nu budak Mang, si Supala lainnya. Cek Burhan bari jung nangtung. Terus tutunjuk bari ngacir-ngacir we gebeg si Gelap ngareyak. Ret ngareret ka palebah nu tiduduhkeun ku Burhan. Breh ku si Gelap katempo aya dua jelema nyampeurkeun. Hatena boga sangkaan yen ngudag tangtu Supala jeung Mang Roda. Lang si Gelap ngahulang terus mikir sajeroning hatena. Nah mending didagoan atau mending kabur. Pok si Gelap ngagerentes jeroning hatena.
Tete lah pintar si Supala teh. Aing lupa taleuhun masih kene bisa kasusul. Kumacara nanya, aing teu boga urusan jeung manehna teh. Hiji-hijinya jalan pikeun ngajauhan mumusuhan jeung si Supala, iwal ti kudu buru-buru lumpat. Cekerentes hate si Gelap bari neuteub ka Supala jeung Mang Roda. Nu harita rada jauh keneh kulantaran si Gelap teu ngajawab pertanyaan Burhan. Burhan nanya deui. Mang Naga, kudu kumaha ayeuna ieu rek kabur atawa rek didagoan? Temal Burhan bari ngareret ka si Gelap. Hari ceuk pamangge Ujang rek kumaha? Jawab si Gelap marik nanya. Cik abdi nu papa gue emang. Lantaran itu emang rupakeun hiji kesempatan nu hade pikeun urang. Lamun tadi peuting Mang Naga kadese, sanu nyawa ayeuna unggul. Tapi pamangge Mang malah lain kitu Jang. Leuwih hade urang kabur we. Sabisa-bisa mah bentrokan jeung si Supala teh kudu dijauhan. Sabab Mang boga hiji urusan nu leuwih penting tibatan tarung. Hah? Nah, jadi kitu pamadegan Naga teh. Apaan bare Mang Naga kungsi nyarita yen moal bisa tibra sare lamun si Supala can modal. Tapi naha ayeuna jadi kieu? Ulang micin kesempatan nu alus, Mang. Lamun Mang Naga geus disanggup ngalawan si Supala, si Burhan pajukeun. Moal munur sasiku moal ngejat satunjang beas ngalawan si Supala ge, naon hesena barina oge. Cik Burhan bangun kacida kagetna. Lantaran pamadegan Nagasuni jadi robah. Kitu cek pamikir Burhan. Manehna tetep can bisa ngayakinkeun dirina. Naha anu hareupeun musuhna teh Nagasuni atawa lain. Si Gelap pokna jawab. Ujang, ai perkara tarung mah sanajan teu dibantuan ku Ujang oge, sanggup keneh Mang teh. Tapi tujuan utama Mang lain tadinya. Sajabati kitu Mang teh rek morih pati ka Ujang. Sangkan ulah milu campur kana urusan batur. Malah waktu Ujang mere bantuan ka Mang oge, nyata basa baledog suku Supala ku peso, Mang teh kacida ngarasa hanyakalna sabab eta teh lain kalakuan hiji satria. Sakali deui Ujang ulah milu campur kana urusan batur kitu tah. Cek si Gelap nyarita geus mimiti nimulkeun kacurigaan pikeun Burhan. Tapi Burhan can ngartieun keneh pok nanya deui. Teh, nah kumaha tu ucapan Mang Naga mah? Ari Mang Naga saha tu sabenerna naha jadi mata klieur ka kuring nyarita teh? Cek Burhan. Nyarita mimiti kasar, hate ngarasa teu geunah pedah jasana teu ditarima ku si Gelap. Ujang tadi penting teh geus nyarita ka Mang. Yen Ujang teh keur nyangan indung bapa lain. Ulantaran kitu, jeung tibatan meakeun waktu pikeun tarung. Mending pake neangan kolot Ujang we. Mang ngarasa yakin sakedeung ge Ujang bakal tepung jeung bapa Ujang. Da eta dasarna teh anyaki. Cek si Gelap nyarita rada ngageter. Katali batin antara anak jeung bapa teu weleh nganteng. Si Gelap geus buleud kayakinanna yen Burhan teh anakna nu leungit. Tapi pikeun ngajaga sangkan teu timbul nu dipiharep. Kapak saeta Rusiah can dibukakeun. Lantaran sanyana mah nya manehna pisan anu keur diteangan ku Burhan teh. Ngan lamun gagabah mukakeunana bisa hiji kaributan. Lantaran Burhan murid si Gundul musuh si Gelap. Tapi ari Burhan mah ngadenge omongan si Gelap anu leuleui teh kalah kamudig-dig nafsu. Maklum sapopoena terus-terusan gaul jeung jalma barangasan. Pok Burhan nyarita. Mang Naga, nu ngilu campur kana urusan batur teh sanyana mah lain kuring, tapi Mang Naga sorangan. Sabab lamun bener-bener urusan Mang Naga mung dicampuran kudu sejen, nah make los-los ka si Gundul. Lawan aku sorangan. Kuring mah nya teh ngilu campur kana urusan Mang Naga, peda ngarumasakeun maneh jadi muridna si Gundul. Sedang si Gundul apan sobat Mang Naga, wajar lamun kuring ngilu campur kana urusan Mang Naga. Tapi nah bet anu asli dipulang sengit. Teu ngarti kuring mah. Cik pikir nu lebih asa ku Mang Naga. Bener ente? Yang Burhan, ai pikeun hiji satria mah. Suah moal masrahkeun urusan pribadi kana leungeun batur. Lamun aya nu kitu eta lain satria ngaranna. Tapi pingaranna teh tukang nepakeun juri pateu atawa tukang ngaliarkeun talus atul. Komo ari dina urusan mumusuhan mah eta teh kacida salahna. Ari sabab sakuduna mah mumusuhan teh buru-buru direngsekeun kalawan damai.
Tapi nah ieu mah kalah ka diliarkeun ka nu sejen. Oreng atuh teh komo ari musuh diwariskeun ka anak incu mah. Cek si Gelap. Dina nyarita estu ngandung ajaran keutamaan hiji satria. Tapi kadengena ku Burhan mah ibarat caritaan hiji setan anu keur ngawurkeun panyakit lieur. Sabab Burhan oge harita ngadak-ngadak lieur. Dengartieun kana caritaan si Gelap. Pok Burhan nyarita deui. Mang Naga, caritaan Mang Naga beuki loba nu kaluar kalahkan namahan lieur ka kuring. Sabab bareto nu datang mawa Citrasena kasih gunul Mang Naga sorangan. Nu tadi peuting tarung ngalawan si Supala Mang Naga keneh. Ari ayeuna nyarita kitu Mang Naga keneh. Mana atuh nu bener? Jeung mana buktina tina caritaan Mang Naga rubieu? Ulang ngali lieur ka kuring, Mang. Lantaran aya malin waktu nahut, Pak. Tapi waktuna tarung ngalawan musuh. Tuh, geus deukeut tuh tatu musuh tuh. Cek Burhan bari nunjuk ka Supala. Jeung Mang Roda hari tangan tingak sababara lengkah deui. Pok si Gelap nyaut ngajawab kalawan tegas. Lamun kitu carana mah hayu yang urang kabur. Obrolan urang teruskeun di tempat sejen, ieu urang ini Tang Burhan. Teu bisa Mang Naga. Musuh kita datang, urang kudu tanang. Ini Burhan. Nu datang lain musuh urang tapi musuh si Naga Suni. Hayu lompat. Cek si Gelap bari celeng luncat rek kabur ninggalkeun Burhan. Corelat-corelat celeng jajalaneun si Gelap geus dihadang ku Supala. Ari Mang Roda geus ngajega ngahalangan Burhan. Tebeg si Gelap jeung Burhan ngagarebeg. Sanajan ti tadi geus nyaho aya musuh tapi kulantaran nempo gerakan anu ngan sajorelat. Teu burung duanana ngarenggang. Lang duanana ngaharulang terus diperong ku Supala, duanana para mitra. Jeung Mang Roda menang sawatara jongjongan mah. Opat jalma silih polototan, masing-masing ngarasa kaget komo Supala jeung Mang Roda mah. Sabab tete lapisan ayeuna mah dabeuran. Mang Roda kaget nempo Burhan lantaran disangka nama Citrasena. Supala kaget nempo si Gelap lantaran disangka nama Naga Suni. Atuh beuki lila silih perongna. Ari Supala terus ngawaskeun musuh tina dampal suku nepi kana tungtung buku. Tapi si Gelap mah tenang we sigana teh lantaran manehna mah teu boga rasa mumusuhan jeung Supala. Sajabati kitu manehna ngahaja nemrakeun dirina pikeun disidikeun ku Supala. Jadi ku jalan kitu manehna bisa ngajelaskeun ka Supala yen dirina lain Naga Suni kalawan teu kudu nyarita deui. Memang bener para mitra sadaya. Harita teh dina hate Supala timbul rupa-rupa pertanyaan. Tapi teu dikedalkeun kalah katerus ngeuteuk beungeut si Gelap leleb naker. Ari si Gelap surti nyeh seuri nanakeun jelema berbudi. Paroman hate Supala ngageter tungtungna teu kuat nahan lila-lila. Pok Supala nyarita sora leuleuy jeung sopan teu kawas peuting tadi. Paman saha salira teh? Sareng naon margina aya di dieu? Cek Supala bari neuteub kana beungeut si Gelap. Nyeh si Gelap imut memeh ngajawab narik napas panjang heula bangun ngarasa sugema pisan. Ujang, ari ngaran pun Mang teh asana teh moal aya hartina pikeun Ujang mah. Nganu jelas pun Mang teh lain Naga Suni. Sakitu we kahatos Jang. Cek si Gelap jiga nu sungkan nyaritakeun ngaranna. Nuhun paman hapunten abdi parantos kumawantun ka salira. Nanging sing percanten abdi teh teu gaduh maksad anu awon ka salira teh. Hahaha, mangge geus ngarti kana maksud Ujang teh. Geus teu kudu dipikiran deui. Manggeus nyaho saha Ujang, manggeus nyaho saha si Naga Suni. Malah nu ngaran Citrasena ge manggeus nyaho. Tah kulantaran kitu geus teu kudu dipapanyangkeun. Nganu jelas Mang teh teu boga niat jahat ka Ujang teh. Kaharti cek si Gelap bari neuteub ka Supala. Milik kana caritaan jiga nu mung kapapanjangan nyarita jeung Supala. Untung Supala surti kana maksud si Gelap. Sok sanajan ngarasa panasaran ge jep Supala jempe. Cek pikirna tangtu dina hiji waktu bakal nyaho kana ngaran si Gelap. Jeung di Supala boga kayakinan yen dina hiji waktu pasti bakal patepung deui. Teu dilalang Supala ngahuleng. Jiga dina apunten ngahulang jiga nu mikir sedang si Gelap oge cicing teu nyarita, tapi teu kabur deui cicing we silih antep jeung Supala. Para mitra anu mulia, ari Mang Roda jeung Burhan maestu sabalisna pisan. Mang Roda adatna
Memang geus rada barangasan komo da ieu mah ka musuh nu geus nyapekeun geus nyilakakeun. Burhan nya kitu sajabat kitu teh Burhan mah kakara harita pahareup-hareup jeung Mang Roda. Katambah-tambah kayakinan tetep buleud yen Mang Roda jeung Supala musuh Nagasuni sobat guruna. Jadi dianggap musuh we maneh ku manehna mah. Nu mata kaayaan estu sabalikna tina kaayaan Supala jeung Si Gelap. Pok Mang Roda ngamimitian nyarita. Bangsa cia, tadi aing boga sangkaan ka sia teh si Citrasena deuleu. Kenyataan sia lain, tapi tetep aing boga sangkaan deuleu. Jadi maledong ku peso ka guru aing tangtu sia. Sok sia jawab sebangsat. Aku sia, cik Mang Roda bari kekerot nahan amarah. Pok Burhan ngajawab tatagna. Aing nyaho ngaran sia Roda. Sok dengekeun jawaban aing. Roda, tadi ku Mang Naga aing disebutkeun lain satria. Lantaran gara-gara ngabongohan ka si Supala. Eta sebutan teh ku aing rek ditebus. Sangkan aing tetep disebut satria. Tuduhan si lain ku aing diterima kelawan satria deuleu. Sarta aing perlu ngabejakeun ngaran ka sia. Ngaran aing Burhan. Jawab Burhan bari nulak cangkeng. Gagahna keur dampaleungeun geus segaretek hayang gerader tarung jeung Mang Roda. Tapi Mang Roda can meretana, Burhan can wanyeuna rajang. Lantaran satria mah tarung kudu serba resmi. Teu meunang ngajujur nafsu sorangan, kitu ceuk pamikir Burhan. Teu lila pok Mang Roda nyarita deui bari nya kakak seuri. Alus euy. Sabab sanajan si lain teu ngaku, tetep ku aing bakal dituduh sia. Lantaran geus yakin buktina deuleu. Tapi sok sanajan kitu aing mah tetep ngaku. Aing tetep ngaku eleh euy. Sabab teh tela sangkan aing nyalahan. Si lain teh lain Citrasena, tapi si Burhan. Tadina palabah ieu dewek teu ngarti naon sababna sia pang si lain ngabongohan ha? Lantaran aing teu tega nempo Mang Naga hampir boborokar hayuan. Mangkaning aing eueuh waktu pikeun ngabela. Jadi kapaksa dibongohan si Supala ku aing. Tapi eta teh kapaksa euy. Sabab biasana mah caduk kikituan. Aing teh leuwih suka paeh alatan tarung adu hareupan tibatan kitu. Namun aing bener rek maehan si Supala teu kudu temak sukuna. Ku aing ditemak gengerongna ge modar deuleu. Hah? Saha sia? Mang Naga teh saha sia? Hah? Cek Mang Roda semu kaget. Hai, pira aku can ngarti. Apaan Mang Naga teh Nagasuni? Musuh si Supala, malah musuh si lain deh, ngarti henteu? Oh, jadi si lain deh musuhna si Nagasuni? Halus aduh. Tapi kapi naon sia kasih Mat Jalil, ha? Anak sahari si lain. Mat Jalil? No teuing aing mah teu nyaho, saha Mat Jalil teh? Ih, teu pugu si laing mah tuh. Ongkoh nyebut emang ka si Nagasuni, tapi rekan Mat Jalil teh wawu. Lieur henteu si lain teh. Lamun wawu jeung si Nagasuni kudu wawu jeung si Mat Jalil. Ngarti henteu sia? Oh, hari teu nyaho kudu kumaha sia meuni maksa si lain teh? Cek Burhan. Oh, lamun teu nyaho kudu tanya sia belegug. Hari rupa jika nu heueuh belegug tapi bodoh balilu sia jawab. Kapi naon sia ka Mat Jalil? Kudu puguh heula sia lantaran bisi modar teu mawa ngaran deuleu. Oh, Mat Jalil mana tuh sia Roda? Ini kekeh pisan sia mah. Mat Jalil tukang renden urang Cihaur. Anak si Nagasuni, babana si Citrasena. Ari si lain anak saha sia? Naon sababna make ngaku-ngaku mang segala. Sabab bisi si lain modar, heuga anu neangan. Lamun kitu mah apaan babari ngabejakeun anak ari puguh mah? Jawab deuleu sia. Waduh gagabah nyarita teh. Narek bisa siang modaran aing pikeun si Burhan moal mundur sasi kumang jat satunjang beas jeung hareupan manusia. Model kitu mah naon artina sia ngomong kitu ha? Sia teh manusia bangkeurak atawa manusia teuas hulu alias keras kepala deuleu. Oh, memang bener pinter sia mah teu. Nasi watuk sartaksir mah hebat euy. Lantaran cocok pisan eta teh. Ye si Roda jago tutugan Gunung Wilis. Uluna teuas alah batan ti batu. Lamun kebenaran kateungeu ngaburinya ai kawas beusi diadu jeung batu seuneu. Lamun diantelkeun lunglum kawung, hurung kawas seuneu tina ganda besi. Tawa kawas seuneu tina paneker zaman baheula deuleu. Cing urang cobaan ku aing, cek Burhan. Nyarita kitu teh bari hiuk-hiuk ngaheumatkeun peureub rek narajang pali pisan Mang Roda. Uguh Mang Roda reuwas tapi untung gesit keneh. Samemeh peureub Burhan keuna lep Mang Roda ngelok plos panarajang Burhan ngeplos.
bareng jeung kitu sakilat Mang Roda ngarojokeun peureup ngalaiga burung Burhan hanapeun kelekna tapi siut seret leungeun Burhan ditarik sakaligus krep leungeun Mang Roda didempet ku kelek Burhan. Pok Mang Roda nyarita bari morotot. Untung licik ya Burhan, naon sia make jeung main gencet ha? Cek Mang Roda bari ti beberegeg narik leungeun. Tapi ku Burhan terus digencet satakar tanaga, urat beuheung nepi ka ranteng. Tapi masih keneh bisa nyarita ngan rada ngabeten da bari meres tanaga. Wah, muntong loba bacot sia lamun nya si daing jago tutugan Gunung Wilis mah. Sok geura ketrukeun tanaga gunung teh. Waing rek tada sanajan sagede gunung oge. Sok sia jawab Burhan bari terus dikakereket ngagencet leungeun Mang Roda. Ari Mang Roda teu nyarita deui gancang musirkeun tanaga saaya-aya. Leungeun kadempet teu dipalire, tapi anu meta sukuna sakilat kuda-kuda Burhan direngkas sret koleang blak Burhan nangkarak bengkang. Tapi hanya ka leungeun Mang Roda goy kabawa, sabab tetep ku Burhan ditahan sakuat tanaga. Bru awak Mang Roda ge kabawa, rubuh ker galungan kawas dilut budak. Duana ngapakupi silih galeuy ngan untung nupang ripuh namah Mang Roda. Sabab leungeun sabelah mah teu bisa meta, mangkani nu katuhu, tapi Burhan oge tetep teu bisaeun laluasa deui. Sabab sanajan anu digawena kelek, leungeun oge jadi kabawa cicing nahan hompetan. Atuh jereleng ka kaler gorolong ka kulon durug-durug ka kidul gudi belag gawetan. Anu lolobana mah mata teh sukuna, duanana silih ganjel ku tuur, silih dempet ku pingping. Malah sakapung mah kapaksa ngadu tarang. Sora pating beledug mata kelinu anu ngadedengekeun. Malah Burhan mineng muringis lamun parang didagor tarangna ku sirah Mang Roda. Caritaan Mang Roda memang bener. Sirahna leuwih tegas tibatan sirah Burhan. Sakali waktu kabeneran, Mang Roda bisa ngagurinyal kaluhur kep. Leungeun kenca nyekel kana tak-tak Burhan kalawan dina gerakan anu kacida gancangna. Siuk keduk tarang diadukeun sababaraha kali kana tarang Burhan. Gero Burhan ngagero. Aduh, lieur sia ka sabalaan. Aduh, mun asa boja di hulu aing. Tebal Burhan nyarita kitu teh kalawan teu sadar. Leungeun nu dipake ngahompet leungeun Mang Roda ngaragama ngarampat tarangna. Uguh ieu kasempatan hade pikeun Mang Roda. Kalawan teu loba pikir, seret leungeun ditarik kep dikepeulkeun meuli buleun. Hiu cabron, beungeut Burhan dicacar ditojokan. Gero Burhan ngagero, tapi rada ngirung lantaran liang irung pinuh ku getih nu kaluar menijuu. Panonyok Mang Roda tarik liwat saking. Nomat, ngampun, aduh. Cek Burhan bari ngisapan irung. Mang Roda pok nyarita. Mendong hayang ngampung sia. Ngajadog ge di dieu make jeung ngapung segala. Urang ruang anggur sia ngaras tereh lunas utang teh. Ulah yang ngapung da moal bisa sia. Aduh, yang ngapung aing Roda. Tapi ngampung nyiung aing ngap. Cek Burhan bari babadug hayang kudang. Tapi kantos na kawujeng seer. Ayo para mitra sadaya dugi ka dieu nya dongeng. Enjing urang teraskeun deui mangga sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Mangga para mitra sadaya wilujeng kantun bae promios.